Deh. Allah boga sifat al-Ghafar. Al-Ghafar teh mah hampang hampura, maka urang ge kudu asak hampura. Kasaha kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa. Ibu mungkin baheula boga mantan. Duda ngaranna. 20 tahun ka tukang cerai ragrag talak. Ayeuna panggih di Uleuman, tanya ku ibu euy, ka mana budak? Geus kelas sabaraha ayeuna? Kelas SMA. Ceuk kitu teh nanya, "Ai budak nu di maneh? SD keneh." Pok ngomong, "Keun bae urang teh jodoh pondok sok teh." Ari anak mah tanggung jawab urang duaan. Tah al-Ghafar teh. Nganda merek kieu wah dendaman ka mantan teh. Teteh sakedikut teh. 20 tahun ke tukang cerai. Ayeuna kami di Uleuman, budak nyambut mama itu si ayah, kumaha cek ibu ka dieu tong deukeut anu gelo. Padahal ku dendam moal matak jadi balai hiu. Moal matak jelema alusna gumantung si hate nu sabener. Miring ka jero. Kontak karolong cenah bisi runtuh, bener cenah ustaz nu cilaka gitu. Alahi. Bebete emah rek ngilu gitu ka kolong. Pigaweun geuning sifat Allah teh. Allah boga sifat al-Latif. Al-Latif teh maha lembut. Sok kirimkeun kabeh di masjid, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Penta ka anjeunna, ya Allah lembutkeun hati abdi. Ngarah teu kereng wae dengekeun, ngarah teu kereng wae. Ya Latif, wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun kitu hati abdi, ngarah teu kereng wae. Penta dan nu anjeunna. Balik ka imah salaki keur sare, duit eueuh, budak rudet sangu beak. Pek omongkeun, Pak, bios teu usaha ge nu penting urang jaga jeung sehat. Kadar eta ayeuna sangsara teu ayeuna sugan jaga. Katempo Latif teh dina hatena, yah merek kieu aing mah teu percaya. Di masjid juga nu heueuh, ya Latif, datang ka imah salaki sare, budak rudet duit eueuh, sangu beak, moal teu cocorowokan. Goblok salaki, molor jeung molor. Oh, buang pisan, alung kawin jeung doma aing. Eta ya Latif nepi taga-taga tembok. Maka sifat Allah teh pigawe artos al-Ghafar seuri kanu baeud mere kanu pedit tanya kanu tara sok abageun seuri kanu baeud mere nanya bisa alah karekin saaloh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara balik ke dieu salaki baeud ibu seserian haha maneh keur baeud insyaallah dagor termos lain maksudna batur baeud urang kudu seserian hareupeun jelema baeud tapi dibalik kejahatan batur geura bales ku kahadean mere kanu pedit hari hajatnya tong dituliskan wae dia mah ijah 15 maman 50 hiji waktu ijah hajat cek salaki mah ijah hajat bereng kali itu 50 moal teu ngagantawang 50 mengke heula lalaki tong sok colonos di nyahuanan teu heula catatan ternyata ijah teh 15 kumaha ngomongna untung teu ngagugu maneh mun ngagugu rugi sia 35 batur pedit dibalas ku pedit cing ayeuna marobah batur pedit balas ku bageud batur baeud balas ku seuri tilu batur tarananya balas ibu nu kudu nanya ingat-ingat bisi aya tetangga nu amakeun ka ibu tarananya gedor ayeuna keneh trok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu aing geus ceramah jeung anak gerhana al-Ghafar nu katilu kudu nanya ka tara ngomong mana geus 2 tahun tarananya ka ibu naon arsia ibu naha kos nu jelo lain maksudna nanya ka tara tuluy di gedor imah bari diontrok bari amuk-amukan eta mah rupina kasurupan jin suruman gitu maksudna teh kejahatan batur tong dibales ku kejahatan tapi kejahatan bales ku kahadean karena akara hirup innallaha ma'ana hirup bareng jeung Gusti ari ieu pengajian jeung Allah lain
lain. Nah iya pengajian jeung Allah teu percaya isuk aya keundeui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramah na guru ustaz setempat mungkin teu jamaah nepi ka rohok ieu geus kaharti berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nepo jelema anu na TikTok. Karena gerhana ceramahna na jeung Allah ulah ora percaya ulam deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal sudon ongko anu ngadenge teh beuki garelo mah cing sakali deui mun kuring na gerhana ceramah teu dibayar datang moal si taruas hate aduh besok deu masih ana ka dieu dasar golongan itu membuat hei ingat anak batur tong dihoak teuing gitu. Mun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang artina kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit tinggal nanya atuh kumaha eudeuk datang wis eudeuk man song dibayar teu panggung dibayar teu background dibayar teu nah son dibayar kurang henteu kuring mah lain hayang dibayar kan kuring ke warga Indonesia ayeuna warga Indonesia teh boga Pancasila ari Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ari son dibayar kurang henteu adil teu sing adil atuh euy barangah ieu atau bernya namadak-madak ka pengajian nu boga bangemo geleuring ampun maka pengaran hirup teh ieu Allah ma'ana hirup kudu bareng jeung Gusti jelema salat nah jeung Allah can tangtu maca Quran nah jeung Allah can tangtu maca sholawat nah jeung Allah can tangtu pengajian nah jeung Allah can tangtu lamun bener jelema salat jeung Allah bubar salat geus teu kudu aya kasombongan asa aing kang salatna lamun salat jeung Allah tapi naha geus salat ditanya batur ti mana mah salat atuh naha salat jeung adigung saya kata serina buat 3 bulan bener mana atuh salat jeung Allah teh simpul qauli alus ucapan lainul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kadurakaan eta salat jeung Allah alus ucapanana leuleus eusi hatena hade kalangguanana ieu mah gor salat teh kalah ka asa aing pang surgana nu teu salat ge dicarekan sarolat atuh euy geus 1000 tahun tempo mang si sombong sia lain kudu wawuh kana kagorengan batur geus salat teh kudu wawuh kana kagorengan diri sabab salat teh ibarat sapu nu deuk nyapukeun ku kotor hirup bener kira sok pandi butuh osok susuci memang salat teh ai susuci teh wudu ai wudu teh disebut teh taharo ai tahara teh ku cai suci mensucikan cai nama di mana-mana ge suci nu teu suci mah bibir maneh cai suci sucikan cair nama suci nu teu suci mah bibir ibu maka dek suci kudu ketemu kunaon eta fungsina ketemu cairna cair bersih dipake ketemu kaluarkeun ucapan bersih nu mana ucapan bersih tara nyiegeung batur tara ngahina batur tara daek komentar kagorengan batur tara ngahujat kesalahan batur tah cair suci kaluarga ucapan suci ieu mah geus ka kamu ngomongkeun batur ngahina batur rupina mah wuduna putih kotok cenah maka bau baham bau bisa disikat Pepsodent ngaranna tapi bau omongan nyerina nepi ka kiamat cangkang kudu bisa kapupus mata krakrak darajat leuwih ti anjing najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusa mun geus kanyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyesel kana kanyerian batur leuwih pan maneh nu kitu disangkana teh meureun batur ya. Sanajis na bahar anjing
bisa dikumaha ku 7 kali make taneuh. Tah bibir jelema manusia nyerikeun batur, beakeun cai laut nu aya di ranca buaya. Seuseuh ka nyeri batur, nepi ka kiamat tetep nu ngaran nyeri anggar nyeri. Nyaho. Bener. Da ibu teh derajat ibu teh eleh ku bongok hayang teh. Kata tongso geulis ngewa. Tongso geulis. Ku hayam ge eleh. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna keur aduh, tulangna kaum sebelah. Nah, untuk kemanfaatin hayam. Coba ibu ngenog balik video, datangkeun tuh. Kadangkeun ku salaki teh ieu nog pamejik teh. Kumaha cek tetangga gelo sia. Teu berharga. Mata berhargana manusia adalah mun hirup geus bareng jeung Gusti. Udoma gelek. Udoma Loma gering pencit bagikeun dagingna ka tetangga tuh jadi ibadah. Coba budak kurang gering pencit ku ibu. Abang polisi penistaan. Otak sampurnana ibu, hebatna ibu, alusna ibu di mata agama mah mun hirup bareng jeung Gusti. Ibu ditiung jeung Allah lain. Tiung nguyupuk kana gosip beuki. Tiung we baradadab nyarekan salaki anger darenge tiung lain wewe yang maneh pisan gitu teh. Tiung ngaguyupuk kana gosip boki, tiung ngaguyupuk popolotot ka salaki, tiung ngaguyupuk teu kaur batur nyieun kagorengan, bibir galing ngagoreng batur, berarti si eta ditiung karek samat sirahna, can ditiungan si hate sebenarnya. Ke area lingnya padahal lu gitu teh maranehana wah lalaki nu bilang teh tah jika di mah ngulemna awewe atuh biasa. Wah di dieu mah ustaz kudu kuat mental ngalawan lalaki we keur dibelaan teh udah ieu mah ustazna lalaki mata kamu ibu hayang dibelaan mamah dedeh ulem lagi tong datang. Kehel sudah. Hah? Kan kayak kubur lanjut ke Ustaz Deden untuk jadi bahas. Ambo. Udah bayaran masarua orang ya. Tembok naon berarti lain karena Allah ngalawan ya. Berarti lain karena Allah berarti ibu sudon ka urang bersihan ulah hati atau bersihan lamun dibahas kabeh moal diulang deui kan cilaka. Mata catat ku ibu, innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Gusti. Salat jeung Allah beuki sieun, harta bareng jeung Allah jadi bager, sangsara bareng jeung Allah jadi sabar, pangijian bareng jeung Allah moal pilihan. Deuk ustad mana bae pasti bakal datang. Da urang mah pengajian jeung Gusti. Lain karena ustad eta ustad ieu. Tah ustad eta rame lain kitu. Otak balik ke dieu teh ditanya ku salaki ti marana mah dieu burit-burit. Pangaosan satu ceramana dana gerhana nah burit telat si eta mah geus dosa jadi ngomong ke urang mainnya orang ngaji jadi ngomongkeun batur da ieu pangaosan ngareneng awakna ngareneng ari hate ngareneng teu mata bubar teh deui mah coblot ngomongkeun gigireun ane apal teh gigireun urang gendut naon kitu dua kieu kalek awak ngarenengan hate betul ngareneng mata nu kudu direnengkeun teh lain sebatas awak tapi eusi hate kahartos
mata kromo sirup ibu gerasu suci kucai suci sangkan awak jeung lahir batin suci. Nah sama ibu gerek ini ke tempat suci. Ai tempat suci teh adalah masjid. Bajuna kudu suci, awakna kudu suci, dadek asup ke tempat suci. Ngan awak suci, baju suci, tempat suci bakal eleh ku hate nu kotor. Matak haben wae ka masjid tapi hate kotor anger we kana ngagosip mah barareuki. Nah sabab tempatna suci, bajuna suci, awakna suci, ngan aya hate anu kotor. Ari mieup ka tanah suci, kamarana ce umroh, kamana ce ibadah haji, kamana ka tanah suci. Nah, ari tanah suci, ari hate kotor mana anger. Balik di tanah suci ge kadang-kadang jadi tanah ledok. Mana bukti? Cek tangan teh ce, balik iraha, oco haja. Kau mau haji pedit mah jika nama tanah urung. Kau mau haji hasil banget jika nama tanah kuburan. Kau mau haji lihat ke masjid mah ya tanah liat. Hari ini ke tanah suci tapi nah hati bet kotor wae. Ini ke tanah suci teh kudu asup kesucian itu tanah karena jero. Jadi kekehnya modal ibadah teh naon? Nu kumaha cisok nu kumaha. Tanah sanggata nu kumaha anu marebutkeun warisan gitu. Lain cek urang mang besirek amat tuh. Tanah sanggata. Pak Aroces kemana Pak? Cing nangtung saurang, abdi mereka ngadukeun jelema tah, mungkin Aroces. Tuh, kadieu cenah urang tuluy. Ya bisa capekeun pangausan. Bener. Tempat suci, tanah suci, kitab suci, bulan bulan suci naon? Puasa. Saremeh teu wani ngadahar ke bulan suci bulan puasa. Ibu aya remeh dina bibir, wani teu ngadahar. Naha? Sieun batal puasa. Kuring nanya, ari pejabat luhur paluasa? Paruasa saremeh karena didahar tapi naha miliaran dihakan. Besi dilebok, batu didahar, aspal didahar, bensin didahar, solar didahar. Saremeh teu wani ngadahar tapi naha triliunan berdidahar. Berarti lamun pejabat tuh karena itu si tara puasa. Leuweung diciptakeun, bagong ge dijadikeun, leuweung diciptakeun, orai ge dijadikeun, leuweung diciptakeun, maung ge dijadikeun. Asa eueuh ti baheulana maung ngarusak leuweung. Asa eueuh ti baheulana bagong ngarusak leuweung. Tapi bagong leungit, orai ingkah. Ternyata manusia narungguan leuweung beak naku bagong. Mata lamun aya pejabat anu wani-wani ngarusak leuweung, nu kitu mah bagong. Ibu tuh satuju kalau omongan orang. Kudu satuju ngarang ditewak ke sararea. Urang mah manusia kudu nempokeun sifat manusia. Urang mah manusia tong nempokeun sifat bagong. Ai sifat bagong teh nyuluduk dicare ku salaki teh. Mah tong tiktokan paduli we. Mah tong nyawa HP sabodo we. Mah tong senam da babat teh cemburu bujur monoyot bujur kaciri. Nah da geus alus awak ukur aing. Daging bagong tari dahar tapi sifat nuturkeun sifat bagong. Nuluduk we dicari ku salaki teh. Mah tong bang emo paduli. Mah tong loba kalati mah beudeuk. Nuluduk we tah nuluduk teh. Eta kibor asukeun kana peuti asurupan segede mau tadi kadek. Orai, ayo orai teh sifatnya ganti kulit teu ganti ngaran. Orai ganti kulit teu ganti ngaran. Pengajian urang teh ambil persis jeung bebongok orai. Ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tema, ganti penceramah, ganti teu hatena. Aduh ieu teh majelis orai.
ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tema, tapi nah hati teh ganti-ganti, orai ge ganti kulitna, teu ganti ngaranna. Ibu manusia, kuring manusia, bapak manusia, wayahna lamun urang rumah sama manusia, tempokeun sifat manusia, nyaahan, asihan, dedehan, lembut hati, asa hampura, resep nulung kanu butuh, resep nalang kanu susah, ngajahit kanu tetelem, mere oncor kanu poek, hudangkeun jelema labu, ta eta kakara manusia. Geuleuh rujit. Wah digulung ku saya eta. Geuleuh rujit, cua, ngewa, lain sifat manusia. Babadu, tatanu atau tanu, burger, pasea, lain sifat manusia. Sifat uramanya asih, dede, lembut, asa hampura. Wayahna balik ke dia, anu keur goreng jeung salakina, sing lembut ke si hatena. Mata ibu balik ke dia dewa tangkel, ayah maafi. Kalau sing jororowo, cek salakina teh kunaon mama, make jeung menta hampura, tobat. Nah iya mah balik pengajian kalau yang gitu buru buka panto ngecedok wae goblok salah kita aing mana di mana baju kieu ngaji ke salah sio eta geus ngaji ngajar jelek ngaleglek salah mata wayahna ibu manusia kuring manusia bapak manusia tempokeun sifat manusia sagadeng deui magrib sumuring gara ka Purwakarta. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi jam 8. Bu, Pak, ibu-ibu khusus berarti hayang di jam 8. Abdi mah jelemana tara nyarek niat batur. Mangga, dugi kita budak 8. Urang mah urang barali dan angkat itu urang 8. Dan gege pada Isa hayang deui Pak. Pun lanceuk di Katapang, Pak Ustaz Deden balang simkuring, wayahna ibu ge hadir deui nya. Sakit dulu kami atur, bobo sapanon tangan sapakan mugi agung cukup lumur di malam sampurana paralun anu kasuwun ninggalin di pamrih hampura anu katada billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.